ka Kangjeng Nabi tentang sejarah zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng teu pernah maca buku, Kangjeng teu pernah belajar di seseorang, Kangjeng teu pernah utang hitung. Tetapi Kangjeng nyaho turun malaikat Jibril merewahi. Atuh urang ge lamun haju turun malaikat Jibril maka urang-urangnya pintar. Urang mapan maca tilok ngaji henteu Jibril teu datang. Atuh di mana bener na urang atuh. Ngarep-ngarep malaikat Jibril atuh aya ge Jibril anu kamari ieu teh ngaku Jibril. Tuh. Urang mah ngaji biasa yang pintar mah ngaji, urang belajar maca urang. Kangjeng Nabi mah ummi. Teu baca, teu ngaji, tapi langsung ilmuna ti Gusti Allah. Mantak urang ge kuari lamun ibadah ka Gusti Allah, murni roh urang teh. Sakumaha waktu keur diciptakeun ku Gusti. Ulah aya dunyaan, ulah aya makhlukan, ulah aya nafsuan, ulah aya syatanan, bersih roh urang. Urang bakal dibere ilmu laduni ku Gusti. Ilmu laduni mah di mana dibutuhkeun aya. Masya Allah. Nyaritakeun politik bisa. Praktek bisa. Nyaritakeun ekonomi bisa. Praktek bisa. Ilmu laduni ngaran. Geus puguh ngaji-ngaji segala rupa. Kitab asal dibuka bae seserian. Hayo baca aing bisa. Urang mah lamun dibuka bae kitab meurepan baca ku sia ieu. Baca ku sia ayo. Puyang pan urang mah. Boro-boro nu encan diaji nu geus diaji ge meurepan bae kita besial cek urang ieu. Sabab naon? Ieu rohna katutupan ku dunia, ku makhluk. Masya Allah. Ai Kangjeng Nabi murni bersih dibere wahyu. Turun ayat ieu. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Was'alhum tanya ku anjeun Muhammad Yahudi teh anu selalu bertengger di harapan anjeun, sombong takabur anu kabina-bina. Tanya ya Muhammad, wahai Muhammad, maksudna taubihon, ngajejeleh, ngamemeleh. Anil qaryati tina kampung allati kanat hadiratal bahr, tanyakeun lembur. Manya lembur kita ditanya. Emang lembur bisa ngajawab. Majaz anil qaryati aya an ahlil qaryah. Majaz bil hazbi. Nukoski karena wajas. Sebab nanyakeun lembur, emang lembur bisa ngajawab. Moal berarti ahli lembur. Hadbul lafzi matagil i'rab. Ialah ngaranna majaz bil hadbi atau majaz bil nuqsan. Santri mah geus teu aneh nu kos kieu. Teu aneh santri mah, kapanggih jeung nu kararieu teh ya geus dilalab. Malik poho deui malah. Tanyakeun ku anjeun Muhammad Yahudi nu bertengger di hareupeun anjeun, sombong takabur di hareupeun anjeun. Anil qaryati tina ahli kampung allati kanat hadiratal bahr, anu kaayaan lemburna kampungna aya di sisi laut, sisieun laut Kulzum, yakni kampung eta ngaranna kampung Ailah. Tanyakeun ma waqa bi ahliha, nu terjadi terhadap ahli kampung eta. Iyaduna bisabti, waktu ngaliwat batas keterlaluan manehanana, ngalanggar aturan-aturan ahli kampung Ailah dina urusan masalah poe Sabtu. Itatihim hitanuhum waktuna darat. Ke ahli kampung Yahudi Bani Israel
lauk harita dina poe Sabtu teh suraan nararenggak wa yauma la yasbitun dina poean lain poe Sabtu mah la tatihim teu datang ta lauk teu nararenggak caritakeun ku anjeun tanyakeun Muhammad popolongoan kapan eta Yahudi teh ko Muhammad bisa nyahoeun maca tilok belajar henteu ko nyaho tentang urusan-urusan kampung ahli-ahli kampung ailah nu baheula aneheun Yahudi emang kumaha kitu baheula teh aya kampung ailah eta teh antara Madian jeung Gunung Tursina di dinya aya Laut Merah nu kamari berangkat Mesir menuju Yordania kami kabehan cicing tadi sisi laut eureun ngarinum kabehan nu mantak eureun eta teh laut bersejarah Laut Merah eta teh Laut Kulzum nu aya dina Al-Qur'anul Karim mendak jelema nu dareukeut jeung kula dongeng kulantaran sisi laut atuh anu leuleumpangan bae teh nyaho dongeng tah mah anu terus kabelah ditu dahar bae teh nyaho dongeng tah mah lolobana mah eta tah eta laut tuh kada kabayang bae tah oh waktu cicing di sisi laut masyaallah nginum anu ngadahar roti nu dahar lolobana mah nu kieu eta teh laut eta eureun di dinya baina Madian wa Tursina di dinya aya Laut Kulzum Laut Merah ngaranna kampung ailah nyahoeun Kangjeng Nabi emang kumaha gitu baheula teh cek Kangjeng Nabi Musa hei ahli kampung kade kahirupan anjeun di dieu teh kapan ngajaring neger mancing ngalalau pagawean teh lantaran deket ka laut mah kapan jadi pelaut jadi tukang mancing jadi tukang neger jadi tukang ngajaring lamun di urang teh osok aya di tengah laut awi-awi anu narangtung teh naon ngaranna bagan taha ahli-ahli eta tah kabeh 100% urang dinya maisana kahirupanana adalah ngalalau cek Kangjeng Nabi Musa wahai para kaum ahli ailah ulah ngalalauk poe Sabtunya lantaran poe Sabtu teh hiji poe anu ku Gusti Allah tita diagungkeun khusus jang ibadah ka Gusti Allah ulah dicampuran kuna naon poe Sabtu mah steril ulah aya naon ibadah ka Gusti Allah ulah ngayakeun kegiatan-kegiatan ngalalauk berbagai permaisahan perekonomian ulah poe Sabtu mangga cek kaum Yahudi kami mandek nurut beja kami mah atuh di panutan iwal ti anjeun Musa tahaha eta instruksi ti Kangjeng Nabi Musa diturut tapi ngadadak aneh asal poe Sabtu belauk mararuncul ngabadeg ngabadeg mah leuwih ti loba ngabadeg luar biasa datang ke caina teu kadeulean kumarunculna lauk cai teu kadeulean rapet lauk teh mararenggak waranya masyaallah asal lain poe Sabtu bae hating teh bahasa hating kuara tah sapotong lauk acan nu nenggak cak kaum teh Musa sok nyieun bae urang tita ibadah poe Sabtu basedengkeun kan maisha urang perekonomian urang teh kapan lauk ari poe Sabtu anu ku Kangjeng Nabi Musa diinstruksikeun ti Gusti Allah ulah ngalalauk ibadah bae lauk rentul ari lain poe Sabtu lauk isi kumaha isi aturan perekonomian ada di laut sadengkeun kos itu aya nu geus nempo deui kabita ketap bae
aya nu rada tahan sakula deuleu ka laut aya nu cicing be di jero hatena mah gernek be heuh oge nya tah ieu poe Sabtu teh kadadak model kos gitu ya Allah ya Rabbi mararodel ieu mararodel cobaan ti Gusti Allah model kos gitu cobaan ti Gusti Allah moal eureun-eureun Gusti Allah mah nyoba baheula lauk kabelah dieuna di zaman urang kredit sarua cobaan ti Gusti Allah sia ku oplo-oplo teh yang boga motor teu kudu make KTP teu kudu make DP asal aya KTP cokot ku sia asal sia sanggup per bulanan sekian hese teuing heueuh oge nya padahal geus diharamkeun ku Gusti Allah perekonomian hiji benda anu ngabogaan dua akad berarti haram riba teh geus cahueun kabeh ge aya anu kuat aya anu cicing bae aya anu amprekan pan ka dituna beus nyokot motor nyokot mobil nyokot motor nyokot mobil akhirna imah eueuh mobil eueuh sita ih cobaan ti Gusti Allah terus naon bae sausim cobaan mah tuh sausim kuari sanu kuat cobaan teu boga TV cobaan ti Gusti Allah komo HP ama ka orok-orok memeh lahir geus dibelikeun HP memeh lahir geus dibelikeun HP deuk ditah amburadul masyarakat ci cobaan ti Gusti Allah deuk kumaha hayu tarolah HP onam tarolah TV onam kredit nu geus jelas korupsi babari jasa kuari mah komo di zaman Soeharto babari jasa korupsi teh lantaran korupsi berjamaah ai kuari leuwih babari asal bisa bae carana setiap jelema anu jadi pejabat ladang korupsina babari jasa urang mah teh nyaho nu kamari dicaritakeun tentang penjualan tanah horenganan laut diurug aju dijual kuari karek kabongkar triliunan rupiah eta nu kanyahoan kuari nu encan kanyahoan masih kena ambalaya nu ngabolongan pipa minyak can kanyahoan balaya BUMN teh eta teh sabaraha anu maraling di dieu dicoba asal asup bae ka dinya ieu ladang lahan korupsi teh ambalaya loba jasa endeu kumaha teu korupsina urang kuari jadi bupati bae pajakan terus bae ti masyarakat nyana nu nyekel nyana nu ngatur nagara teh endeu kumaha tuh tinggal hayu sigrapi bae jeung sekian persen jeung ieu sekian persen nyana nu ngatur duit aya sedangkan berjalan teu pernah eueuh duit di nagara mah adapun jalan teu bagus jalan rusak eta mah urusan nyana padahal mah ambalaya duit mah babari jadi gubernur komo leuwih luhur jadi presiden atuh komo nu mantak siap miliaran ge lantaran kos kitu permasalahan kos kitu mun aya nyaho teu pernah defisit nagara mah teu pernah nu ngagolang-golangkeunana anu ngadefisit kan ayo coba pikir ku sararia apakah pernah jelema teu mayar pajak sieun bayar berarti duit utuh kok pembangunan teh terus wallahu alam shawab ieu cobaan asup ka dinya berarti dicoba kuat teh coba kuari perekonomian kredit kabeh cobaan siap henteu nahan tina eta ulah dongeng Kangjeng Nabi Musa bae Kangjeng Nabi Musa heunya tangkorak siang beunana pugus sia ge sarua keur dicoba lah cenah aing mah kadohong ngaji atuh sanu nitas cenah ngaji ka dieu ih lah aing mah cenah balik ulah waka besi kanyahoan ku jelema cobaan ieu Masya Allah tuh sing hade cek Kangjeng Nabi Musa awas ibadah poe Sabtu steril ulah aya anu nyieun kegiatan-kegiatan selain daripada ibadah ka Gusti Allah ulah nyieun macem-macem kegiatan perekonomian dagang teu meunang nyokot lauk teu meunang ngalalauk teu meunang ngajari lauk teu meunang mayoritas yakni 100% bahkan urang dinya kampung Ailah mah laut di laut maisyahna
Tapi iya aneh ku Gusti Allah dicoba asal poe Sabtu bete kadeulean cai-caina acan. Wah, lauk pohara jasa. Asal lain poe Sabtu be hating usah poe-poe, usah potong-potong acan. Masya Allah. Masyarakat saat eta kabagi tilu sasulur sodu seperti lu maksakan terus bayanya tengah jeding kana aturan-aturan syara dititah jeung dilarang ulah ngalalauk dititah ulah ngalalauk yakni aya larangan ngalalauk ngalah bae tina 70.000 seperti luna sabaraha 70.000 kampung eta seperti luna sabaraha bodoh kieu doang ngaji jeung bodoh ya 70.000 seperti luna sabaraha hah Masya Allah paingan sia teu sararugi iya ngitung kos kitu bae teh becus atuh dagang ge moal sugih sia 70.000 seperti luna sabaraha kurang keneh 30 tahun lu mah teu sugih kita aya keneh hiji deui kurang 33 aya keneh nya sahiji deui ayo sing bener sia globalna bae geus 33.000 jelema terus bae teu ngajeding teu ngaling setengah dengekeun kana aturan-aturan larangan dititah poe Sabtu ibadahnya nama ngalalauk bae 33.000 manusia wasulusunnahum seperti lu deui ngalarang kana seperti lu eta nya nama nganasehatan bae seperti lu deui mangga ulah-ulah ieu bangsa kiai-kiai usad terus bae jada mah teu aya eureuna euy sing hade ulah ngalalauk itu ngalalauk bae nya nama nganasehatan bae siksa sia bakal ulah ieu mah terus bae mepelingan wasulusul nu seperti lu deui ba amsaku anu said wa nahi nya nama ngalalauk henteu ngalarang ge henteu abstain sia teu ngarti ge abstain naon sia emang kiai ngarti aya henteu tah tilu bagian tajakeun ku anjeun Muhammad Yahudi anu sombong di hareupeun anjeun tentang ahli kampung Ailah anu kaayaanana pinggir laut Kulsum laut merah naon nu terjadi terhadap ahlina waktunya ngayakeun pelanggaran anu luar biasa keluar tina aturan poe Sabtu teh dilarang bisoi disabakil makmurina bitarki ulah ngalalauk poe Sabtu tatihim hitaduhum yauma sabtihim suat tina waktu pohara jasa datang ka marenehanana lauk-lauk dina poe Sabtu teh suran nararenggak wahiratan alal ma huluna kalaluhur malaluncur sehingga cai teu kadeuli insyaallah tapi wa yauma la yasbitun dina poean lain poe Sabtu malah tatim eta lauk teu datang sama sakali hiji acan kadzalika dabluhum bima kanu yafsukun gitulah Gusti Allah nyoba ke ahli-ahli Ailah dengan keayaan kejadian para rasek jana kumaha coba hayu para rasek jelema bagi tilu sebagian seperti lu tadi mah terus bae teu ngalizalah cek jana lauk embalaya kieu larangan tinggal larangan terus bae alah kredit saking ngeunah-eunana larangan terus bae ayo geus kokoda mah terus bae teu ka kiai-kiai ngeridit malah nang tangan kiai mana sih larangan ngeridit kiai ortodok sama kos kitu leleg usia modern ayo sia gerang ngeridit kiai teu kudu nanyakeun masalahna tanyakan kepada rumput yang bergoyang kudu nanya ka aing baca ku sia kitabna sok sambarangan bae sia
buktina nu ngareri dieu teh ku ari para ruyang para rusing ngalalamun anak teh diurusan pamajikan gitu kene kreditan numpuk Masya Allah jelema Ambon nu hararideung dararatang bae urang naik mobil dulu bae beusi aya si eta ya Allah ya gari Gusti hareudang hirup kos kitu Masya Allah sebagian deui mah lain nu kitu lain kitulah urang helah bae lantaran poe Sabtu teh loba lauk sementara dilarang ku Kangjeng Nabi Musa ngalalauk dina poe Sabtu teh lah ku hari mah kieu bae ai mancing nama mancing ngan geus meunang laukna tancepkeun bae pancingna di dinya ke di alana poe Minggu elah tagarana teh ulah elah sebagian deui mah lain kitu anu boga tanaga gede mah nyana ngerahkeun masyarakat nyen kamalir nyen kali di dituna diempangkeun di dieuna make tutup engke poe Sabtu dibuka kunyana tutupna lauk ge kadari itu engke poe Minggu poe Senin kakarak diala lama gitu baik kajian kokongan ku ari gaya kredit supaya menang teh duhulah dehelah kumaha Masya Allah dihela teu eureun jelema anu deuk nabrak kada aturan mah ulah helah pangheulana ka neraka jelema nu ngahelah muhelah pangheulana sebab aturan tetapi kunyana dihulah dehelah sanarieun ilah kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun cobaan ti Gusti Allah seperti eta padahal mah Gusti Allah naon salahna naon atuh jababari Gusti Allah mah atuh mantak naon lauk teh ulah poe Sabtu dikadinyakeun engke bae Minggu atawa Senin tapi henteu justru Gusti Allah mah nyoba ayo kekuatan sia datang ka mana iman sia ku ari ge atuh mantak naon Gusti Allah jeung mampu jeung kawasa Gusti Allah mah atuh ngayakeun perekonomian teh ulah make kredit atuh mampuheun seseorang ku Gusti Allah digilekeun ulah ngayakeun kredit atuh bisa ih lain kitu aing deuk nyoba ka urang Cikupa aing deuk nyoba ka urang Bojong aing deuk nyoba ka urang Sepatan ka urang Balaraja kuat henteu datang ka teu kredit hayu sia sarua jeung kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun kitulah aing nyoba ka ahli-ahli Cikupa bima kanu yafsukun karena kapasekan-kapasekannya dicoba ku Gusti Allah. Ieu mah cenah kiai ngredit ge jadi pake na ngaji dong helah tah mulai tah. Hayang dihalalkeun. Hayang dihalalkeun eta ku kiai. Ieu atuh sabodo. Ngaji urusan sia, ganjaran jang sia, ngredit urusan sia, aing mah ngabejakeun deuk pake naon teh deuk pake naon urusanna ngredit mah haram titik. Nah kumaha tuh? Dihulah dihelah we hayu we helah ayo sabodo sia ayo kan ngabejaan doang aya deui kieu ulah sok didengekeun ki uci mah cek cenah teh akur jeung kemodernan cek atuh negara moal maju cek cenah teh lamun kayan kos kitu mah leg-leg maju ku sia sabaraha taun deui sia modar leg-leg ku sia maju sia tanggung jawab sia di hareupeun Allah ji aing mah ngan nyampaikeun doang hayang henteu naon henteu kumaha cenah kieu lamun kula ngredit mobilna aja dibikeun ka kieu masalah ajeuna kieu ondo bae tah engke na ka ditu na kumaha kieu kredit haram ai dibikeun mah ka kula henteu masyaallah hese jasa Kiai orang namun nenden duit di bank kemudian aya bungan eta kumaha bungan haram hampura Kiai kula nenden duit 100 juta Kiai kuari dicokot masyaallah bungana ternyata lantaran mang tahun-tahun kuari aya 50 juta kumaha haram kumaha lamun dikakiaikeun bae mah 50 juta
Iya. Seperti sih 50 oke. Kumaha kiai hukumna? Ya ai disodakokeun mah susuganan wae. Padahal itu cobaan di Gusti Allah. Si itu teh datang, nu boga duit 50 juta nu mawa bunga teh, cak Gusti Allah datang sia ka kiai. Datang. Datang ke Kipu Doli datang sia. Datang. Ngomong. Duit tadi dibawa di mobil. Kiai ai eta kula lamun enden duit aju aya bungaan kumaha bungaan. Wah haram. Cak Kipu Doli tegas, wah haram. Teu meunang cek uci ge teu meunang urang pan sok ngaji. Dibawa aing ge tetep ku jana. Aduh. Aju lamun terjadi misalnya kieu kamanakeun eta. Itu haram tetep bae haram paling lah teu dikajalankeun gorong-gorong kos kitu. Sakumaha urang sok kadenge surahan bae teh. Nya. Tapi ieu mah kieu kumaha kieu aya 50 juta ieu mah lah kumaha kieu bae dikakiaikeun bae kukula deuk sodakokeun kumaha. Ada duit? 50 juta. Kayak. Gala. Padahal Gusti Allah teh deulekeun wae aya si aya. Tariman teh Gusti, tariman teh Gusti. Ayo. Tah eta cobaan. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Kiai asup ka Golkar. Bantu Golkar. Lamun eueuh kiai ieu teu kumaha nagara. Majuna nagara eta adalah ku partai. Sebab urang mah negara demokrasi. Engke partai-partai tersebut ya kapan aya nu muncul jadi dewan. Etalah perwakilan urang. Lamun teu Dinasehatan ku kiai bakal kumaha ieu partai teh? Sok asup ka dinya. Dengan niat urang teh deuk berjuang ngagungkeun negara, ngabela negara. Ulah datang ka bok jadi sampah neraka jahanam. Ayo kiai asup ka dinya. Asup kiai kan. Nasihat kiai Golkar mong sadis. Dulur. Eueuh deui nu bisa pake ngiuhan iwati tangkal kayu. Geus di model-model ku nya helah eta ngaranna. Urang keur panas tengah jalan hayang ngiuhan aya tangkal kayu ngiuhan nikmat jasa. Kuari dagara keur acak-acakan mantak naon urang berteduh di bawah Golkar. Puhun beringin. Urang ulah hese-hese. Partai nu sejen mah tama partai-partai kecil tamancan karuhan maning ieu bae. Urang niatan karena Allah. Bade karena Allah na, karena Allah. Serem kadang-kadang. Beres. Datang kandidat. Waalaikumsalam. Kiai. Alhamdulillah berkat Kiai ceramah di anu. Terus ya alhamdulillah lah masyarakat kuari ngarti. Masyarakat tertarik kuari teh geus mulai falalintar lah Kiai. Berkat Kiai ngomong. Terus kumaha? Ya mah hadiah we ti Kiai teh. Ieu nu kamari engke bakal aya deui, engke bakal aya deui. Kukula geus dijadwal-jadwal Kiai. Geus bae lah tah ieu mah can Kiai sabaraha duit ieu 100 gitu. Cak Gusti Allah ya sih aku aing didelekeun. Tadi cak sia karena Allah. Tadi aing ngadenge karena Allah. Aing kusia dibawa. Cak Allah, aing kusia dibawa ke panggung. Ayo siapa? Cokot deh kusia. Ngomong iya macam nanti aja lain sogok imah hadiah. Ay hadiah emang kos gitu. Baca kitab takribna emang hadiah kos gitu. Ya isok aja macam segala hadiah segala laon suka ketika takrib baik. Masya Allah. Nah eta teh kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun.
Kiai dicoba di dinya, kiai dicoba di organisasi, kiai dicoba ceramah mal gandeng-gandeng ceramah balik deui panitia naboan beja tinggalin sorban. Allah karim. Iya makanya ini itu kan nggak banding doang. Kredit cobaan sarua. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Si atuh aya aturan-aturanana nu mantak geledeg tsunami, geledeg gempa, geledeg deui, beliun, geledeg deui panyak. Iya cobaan. Ngan untuk we urang mah anak bungsu. Anak bungsu baheula mah sekaligus disiksa. Ieu mah dipilih-pilih ku Gusti Allah ja anak bungsu ieu mah. Ih, atuh anak bungsu mah anak anu dipake deudeuh, dipake kanya. teu masyaallah dicoba ku Gusti Allah baheula kabagi tilu atuh ku ari ge sarua bae saperti lusodu tetep bae ngaralalauk wasulusun lauhum seperti lumah ngalarangnya wasulusun amsakuan usai diwanahi seperti lu deui mah abstain cicing bae ngalarang teu ngalarauk teh atuh kuari ge sarua bae kaayaan musibah cobaan kredit sebagian maju ngredit terus sebagian ngalarang ulah ada setan teu sebagian mah cicing meta si Rana si Ratu ya Allah sarua ku ari gitu bae asyaallah orang geus aya di dieu ditafsirna ieu kredit mah ya Allah wa qalat ummatum minhum lima ta'uduna qauma umat anu ngalarang kana ngalalauk poe Sabtu nyana mah kayakinanna pohara ka Gusti Allah teu kadidut kayakinanna cak Kangjeng Nabi Musa ulah bae nyana mah bener-bener diperhatikeun larangan teh sehingga nyana nganasehatan kanu sok ngalalauk ulah kadek bisi disiksa ke ku Gusti Allah bisi datang siksa ke ku Gusti Allah aduh maka bisi datang siksa ulah terus bae nyana mah pidato ceramah teu eureun-eureun tanpa diundang nyana mah terus bae ceramah di majlis taklim di masjid aya kesempatan nyana teh keur di riungan nyana nyaritakeun dulur kabehan sing hade ulah ngalalau poe Sabtu sanajan lauk loba poe Sabtu dina lain poe Sabtu eueuh lauk tetep urang ulah ngalalau poe Sabtu sebab akibatna lamun ieu ngalalau poe Sabtu teh bakal disiksa ku Gusti Allah teu eureun-eureun nyana terus bae nganasehatan ceramah terus bae cak anu bagian teu ngalalauk jeung teu ngalarang ngomong lima ta'izuna qauma qalat ummatun ngucap sagolongan umat minhum ti golongan Yahudi lam tasub wa lam tana'nuh teu ngalalauk jeung teu nyaram ka jelema anu nganasehatan me terus ngomong hei kiai ustad lima ta'izuna qauma kunaon make ngambil tuturan nganasehatan miurukan ceramah ka kaum-kaum anu Allahu muhlikuhum Allah bakal nyiksa kanyana au mu'adzibuhum adzaban syadida bakal nyiksa kalawan siksa anu pohara jasa maka jeung dinasehatan me eueuh hartina eueuh geus cicing bae kege datang siksa geura jadi kesehatan ge kitu bae
dipiurukan ge kitu bae diceramahan ge kitu bae lima ta'izuna kunaon make jeung terus bae anjeun ceramahan qauman kaum nu Allahu muhlikuhum wa mu'adzibuhum adaban syadida nu Allah bakal nyiksa jasa kalau siksa nu parah cicing ieu teh jadi dalil ketika di hiji nagara geus teu bisa dinasehatan cicing ge masalah numantak pagonna suala nahu iza alimanahi halal manhi geus genas para ulama kana yen sanyanyana di mananya tokoh-tokoh masyarakat kiai-kiai kana tingkah anu dicara mainan nahya la yu'athiru fihi jeung sanyanyana pangcaram teh teu mengaruhan ka manehanana sakotoan hunayu gugur panyaram teh kadang-kadang wajib warubama wajib batarku cicing mengges contoh ala taro annaka law dhahabta ilal makasain al-qa'idina ala tariq li akhdhi amwalil fuqara wa ghairihim bighairi haqq la ta'izuhum wa takufuhum amma hum alaihi kana dzalika abathan min di negara urang kuari andai kata urang ngomong baik urang ceramah baik nyeramahan pemerintah tentang ulah nyokot pajak bakal aya mangpaatna moal aya makasih tukang buku bea tukang nyokotan pajak malah diinstruksikeun ku negara pajak makin ditingkatkeun kuari kakarak pajak tanah pajak bangunan engke mah ceuli aya pajegan ceuli urang dipajak mata urang dipajak engke mah negara saking zolimna baheula mah pajak teh tanah pajak teh perusahaan pajak teh mobil wajar lah geus kos kitu mah keur carita wajar baheulana belah dieuna imah urang nu ngabangun urang tapi dipajak ku nya kabelah dituna engke mah sendok-sendok gelas-gelas bakal dipajak urang nu meuli urapi urang mayar pajak ka negara engke mah cinggir urang dipajak ku nya kiih ge dipajak kahitut-hitut dipajak sabaraha kali sia ayo hitut sapoena bakal dipajak mendingan diborobotkeun habak urang kanya anu deliti hitut geus bae mendingan geus degangkeun brut pajak Gusti eta sakali waktu bae aya bukuran crot keluar pajak tah Gusti eta ieu geus dijelaskeun ieu mah sakadar nyaho bae urang ieu ngaji ieu ngaranna ngaji asalnya hobae heula bagi kiai-kiai bagi para ustad-ustad tukang ceramah tukang mituturan ala tara apakah anjeun teu ningali boga kayakinan teu annaka law dhahabta ilal makasin lamun anjeun terus bae ngalaksanakeun nyaram ka tukang mungut bea cukai pajak al-qaidina ala tariq anu caricingna dina jalan-jalan perpajakan yakni amwalil fuqara wa ghairihim untuk mengambil harta-harta fuqara dan lain-lain sebagainya ya perusahaan ya mobil kendaraan imah dan lain sebagainya tanah cokot kabeh bighairi hak nyokot tanpa hak pajak beueuh hak dicokot janunya anak kapan lain urang lain pamarentah nu urang la ta'izuhum wa takufuhum amahum alaihi kana dalika abasan eta teh mituturanana urang teh nyegah-nyegahna kanyana abas eta teh heureuyat gula nementak kasukeun kana mibabil abas urang kuari nyaritakeun haramna pajak mibabil abas eta teh ngan sakudur ngan sakadar ngabau-bau sungguh doang dilaksanakeun moal aya rencana pemerintah endeuh galengitkeun pajak moal malah carana kumaha ningkatkeun pajak hayu coba geus kumaha Masya Allah karim tak ieu tina pada eueuh mangpaatna ieu sarua ya lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida kunaon maraneh ieu terus-terusan ceramah terus-terusan pidato terus-terusan mituturan ka kaum anu ku Allah bakal disiksa kalawan siksa nu bohara mangpaatna kajen teuing anjeun terus bae ceramah
nyeramahan jelema-jelema nu titah ulah ngalalauk poe Sabtu tapi jangan ngarala bae manfaatna. Urang ari ceramah tentang kredit mah aya hiji dua manfaatna tapi pajak mah moal aya. Hasil ngaji di Cilongok aya nu merenung cek nyana masyaallah horenganan ieu kreditnya horenganan haram sedengkeun imah can anggeus lah cek nyana aing mah kuari mandek geusan bae. Diberesan aya mobil hasil ngeridit kunyana teh kreditan can anggeus deuk diberesan bae loba. Anu jana nyokot duit di bank, jang usaha kemudian inget buah isuk bapak geto aing paeh engke kumaha kalanjutanana beuh di akhirat meureun aing teh dibeulem kuari diselesaikeun loba. Jata mah Allah anu ngasupkeun ka jero hate mah. Allah teh anu mere hidayah mah. Allah loba hasil kredit mah alhamdulillah meureunanan tina 100 hiji mah aya. Sanajan di luar eta nambah deui. Loba. Tapi pajak aya rencana pemerintah endek ngeuweukeun pajak moal aya. Malah kumaha carana naikeun pajak. Sebab lain negara Islam, negara demokrasi justru nu mantak embung negara diislamkeun. Embung negara diqur'ankeun lantaran di negara Quran, di negara khalifah mah pajak. Kena pengurus teh ibadah ngurusan masyarakat bangsa jeung negara ibadah keuntungan arembung jelema kita ngurusan rakyat sebab eta mah motifna ibadah kuari mah kan ngurusan rakyat motifna lain ibadah neuk memperkaya diri kajen kuku mah di negara demokrasi mah seperti eta lamun di negara Al-Qur'an ibadah jadi nagarana jadi pemerintahna ibadah di negara demokrasi mah memperkaya diri kajen kuku mah kos itu bae. Mata rencana untuk menghilangkan pajak. Kumaha tuh tah urang kuari ceramahna lanap Abbas. Kiai anu nyaritakeun tentang haramna pajak bau sungut. Babudah manfaatna. Kecuali nyana jadi presiden. Mantak mending diangkat Haji Pendi jadi presiden urang. Abe pajak makin menjadi-jadi. Kuari jadi rakyat ngeri dia terus. Atau ngomong kemah diwajibkan kredit ujian di jelema. Anak dijerobeuteun keneh geus dikenakeun pajak ku Haji Pendi mah. Wah bahaya mah presiden leuwih jahat tibatan Jokowi horenganan. Ya, mantak geus mendingan diulahkeun. Mantak ulah itu leuwih jahat. Kahiji nomor kedua eta tah naon ngaranna izin presiden yang nama sebab kan udah jadi presiden lain ijazah izin presiden teh lain lantaran nu jadi presiden teh kapan kudu sehat zahiran wa batinan nya nama kurang sehat bisa jadi presiden Gus Dur onam sanajan buta tapi bisa jadi presiden sebab aya keanehan. Walaupun buta ketika manehana kan kudu sehat zahiran wa batinan. Gus Dur kan buta. Begitu buta Gus Dur siapa yang buta? Kan dites. Jadi presiden kan dites. Teu menang torek, atuh mun torek presiden torek kumaha? Teu menang buta presiden buta kumaha? Tapi Gus Dur lulus. Mantak ketika dites Gus Dur siapa yang buta aja Gus Dur. Itu Gus Dur kan dituntun aja enggak buta juga dituntun enggak apa-apa. Gus Dur dah. Kan dites di kamar. Coba Gus baca ini dibaca derleng baik bahkan nggak usah pakai kaca ya dibaca kamu modelan Gus Dur mata heran KBG ka Gus Dur mah apa butaan asli apa ente tapi ternyata lain buta aja sok salah jalannya nage sok salah jalannya lamun nonton kadang-kadang salah jalan disebut teu buta jasa salah jalan disebut buta waktu jadi dicek jadi dites waktu jadi presiden nyana maca bisa bae Kompas datang set dibaca buku dibaca bahkan nyana malikeun kan ngetesna nih kita baca ke kamu cek nyana mantak lulus ya emang kumaha gitu nah dikritik ku masyarakat masa presiden kita buta cak nu ngetes tak enggak buta cak masyarakat buta dia siapa bilang Gus Dur enggak buta dia masa disahkan saja jadi presiden disaksian kapan ku berbagai penggede
begitu dites tadi mah duaan kuari disaksian PAN nyaksian berbagai-bagai partai nyaksian dah dites cenah saksian deh kas buku tah dibaca ku bangun teu neuleuh nya macana ge tah si nu baca saha cek kan kudu zahiron wa batinan kudu sehat tapi nyana lulus nanti teu buta Haji Pendi mah moal lulus teu sehat Ji anu nyaho ka teu sehat eta kan pasti hiji keluargana tanyakeun ge ka keluargana emang nya sehat henteu atuh komo kula mah leuwih nyaho emang bener teh henteu di antarana ge lamun ngariung kudu aya berkat bae eta kan teu sehat ngaranna mun dahar kudu ipang mayarkeun bae eta kan teu sehat ngaranna jeung lain-lain sebagainya loba keneh mentak teu layak jadi presiden ulah lain ijazah teuing ijazah mah bisa dipalsukeun aspal bisa lima ta'izuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida kumaha ngomongna qalu cek anu nganasehatan ma'dziratan di dieu tafsirna ma wa yuzatuna lamun ma yuzatuna mah kadituna macana kudu ma'dziratun berarti bisa dibaca ropa qalu ma'dziratun ila rabbikum bisa mau'izatuna ma'dziratun tapi ditambahan di sabadana nataziru biha ay ma'dziratan nataziru nu mantak macana deuk ma'dziratun deuk ma'dziratan bisa baik macam aja ayu eraban mah komo babar mantak ulah sieun santri mah tilok sieun maca kitab teh santri mah tilok sieun eraban los aya jelema maca fil ardi aya nu batuk batuk berarti aing salah bener fil ardi batuk keneh mah berarti aing salah fil ardi batuk keneh bae ardi batuk ardu batuk ardo batuk fil ardi goblok sia aing eueuh pilihan tolol ardi sia batuk ardu sia batuk ardo sia batuk ardi tadi eraban sia batuk keneh bae lah deuk adu deuk ardo deuk ardi bumi keneh manana tolol sia cak anu batuk ji kunaon nyarekanan aing mah batuk dah sia ngabatukan aing ngajan gua kumaha ge tah jelema teu ngaji ilmu nahwu mah kos kitu goyang dina maca santri mah deuk salah deuk naon tilok goyang salah tuh waktu salah meureudanan sabona tilok dirobah-robah geus kitu bae degeng mina mah qalu cek jelema anu nganasehatan tadi majratan tajiru majratan ila rabbikum qaulumah sakada nuhun pangampura persaben ka pangaran aranjeun kabeh li Allah nun sadaila taksirin pitarkinahi supaya ulah dibangsakeun ka kaula dibangsakeun kana lalawara dina ninggalkeun nyaram Gusti Allah nyaram ngalalauk dina poe Sabtu aju kula cicing bae henteu nyegah beusi dianggap lalawara ku Gusti Allah nu mantak eta mare aya mangpaat tarek eueuh mangpaatna kula mah terus bae hendeuk dakwah sabodo urusan mangpaatna mah lantaran engke di akhirat beusi dianggap lalawara kula ge sarua bae ku ari sanajan teu aya paedahna nyaritakeun haramna pajak di kampung geus nyahoeun pajak haram di kota geus nyahoeun pajak haram tapi kaula mah terus bae sanajan nyaho ieu teh mangpaatna supaya engke di akhirat besi engke di sidang haja oce baju melangkah dengan pasti insyaallah pan beda jelema langkah-langkah eta lamun profesor langkahna pasti sebab naon di otak segudang ilmu orang kampung teu boga ilmu lempangna culat cileut jelema bagus itu lamun jelema ka masjid deuleu pasti santri pede asup ka masjidnya nama plak plak
plak sebab tileletik jadi di pondok pesantren ketika manggih masjid geus teu aneh deui. Tapi jelema profesor doktor nu teu nyahueun ka masjid begitu manggih masjid cilak-cileuk di masjid. Aing diuk di mana? Diuk di mana? Diuk santri mah blak kahar. Tempat imam elos didiukan geus. Pede teuing ka pokok situ. Eta keur carita urusan masjid, urusan perkantoran. Jelema sakola asup kantor geus biasa jasa. Nyaritakeun tentang perkantoran. Nyana praktek perkantoran. Wah, birokrasi geus aya di otaknya da kabeh. Kuduna asup ka dieu heula. Santri tita asup ka kantor culak-cileuk. Teu bisaeun santri. Teu bisaeun. Boro-boro ka kantor. Urang kampung mah asup ka mall, asup ka Sabar Subur, asup ka toko gede, bayanya nama culak cileuk. Sendal dibuka. Aduh, Masya Allah. Lawang nakepan make mahnit kadang-kadang muka sorangan nutup sorangan asal aya hawa jelema muka engke asup urang nyana nutup deui nyana bingung. Horenganan jin lain di lembur bae cek nyana di toko ge aya jinan emang kunaon eta lawang aya aing muka aya jelema muka eta kan eueuh anu mukana berarti jin cek nyana urang lembur mah tolol aju datang ka ahli hikmat cek nyana naon ieu di itu di toko itu aya jinan kumaha emang lawang muka sorangan nutup sorangan waduh kujana langsung dihizib ahli hikmat bahasa dibayar bae pan goblok ditolol kos tukang ceramah. Pokoknya asal kayak bayaran yang ngajak cerek baik. Anu ngadaengkeun 10 los, gondutan los, terus baik. Ya nya teu maksud ieu ceramah anu maksudna maneh. Aliklat kayak gitu goblok. Nya mana penting anu mayar bae. Atuh datang ka dieu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw quti'at bil ardi aw kullima bil mauta balil lail amru jami'a. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alayya wa atuni muslimin fuh geus tinggalkeun cek nya ke peuting mah cek nya ieu moal peuting mah moal muka moal nutup insyaallah cek nya aja urang lembur atuh bener neuleuk peuting ka dinya bener manjur tadi mah cek Masya Allah dibacaan ku ayat eta nutup bae cek teh tolol teh itu ilmuwan mah hese dibawa ka mamana ge nah dibawa ka mamana ge hese bae eta teh kudu ku ilmu goblok teh kudu datangkeun ahli hikmat tolol teh coba bayar ongkoh lanap eta kos bodoh mah dibawa ka mamana ge bodoh bae ieu urang bodoh dunia mah masalah tapi ieu bodoh agama bakal terus ka hareup bakal terus ka akhirat. Teu bisa wudu bodoh agama ngaranna bakal ditanya teu bisa salat bodoh agama ngaranna bakal ditanya ji teu bodoh agama teu bisa urang soal pernikahan bakal ditanya teu bisa bab muamalah bakal ditanya ieu jual beli urang sapan teu bodoh agama bakal ditanya ngai bodoh asup ka mall di kitu sendal ditinggalkeun mah sakikituna bae naik kereta sendal ditinggalkan sakit gitu namanya paling jalan kewalahan ka diri itu sendal aing ka mana sakit udah bodoh dunia ngaranna urang boga HP HP na anu Samsung Masya Allah 3G aya WhatsApp bisa tapi teu bisa ngagunakeunana naon hartina ieu HP mahal atuh mending nu jadul